Ika ke sore orang nyate. Halo Besti, kembali lagi bersama Ibu Rai. Biasa we Besti eta diawali dengan sasapu terasnya Besti da kala lotor geningan. Terus abi teh kan geus nyese jadi aya nate bade moekeun popoyan Besti. Moal diepel moal ah. Saacan moekeun popoyan teh abi teh ngajahiteun layar teh lap nate geus dicuci Besti. Da ieu teh sok dipoekeun gitu tapi sok poho diampihkeunna. Ame gancang garing soalnya kan rek nyate bisi bararau jadi kita moena di nu panas langsung ya Besti. Jadi kita langsung garing kan siang-siang teh tuh bersama Raido teh biasa. Jadi bibi abi teh ngajak nyate, nya abi mah hayu-hayu wae nya, cuman duka nu sanes nama siga nama moal nya teu naon atuh moal ge cek abi teh jeung abi weh, cek abi teh kitu nya. Soalna abah teh udah menyiapkan semuanya Besti. Heeh Besti, ai kalian menang daging kurban atawa henteu Besti? Atau meureun kalian yang berkurban ya Besti? Alhamdulillah atuh aya tiasa kurban tahun ayeuna namanya, semoga abi ge bisa nyusul Besti. Amin ya rabbal alamin. Ari panas kieu teh asa hayang nu lada-lada wae, bener teh sih Besti. Jadi abi jeung bibi abi teh meuli seblak tuh, Masya Allah tabarakallah. Lanjut, ya teh jam 5 geus salama abah teh udah membakar Besti. Abah nu nojosan, abah anu ngabakar, tapi abah yang tidak makan Besti. Duka nuju alim we meureunannya Besti. Terus lanjut, tuh itu masih banyak dah ngabakar teh banyak, tapi anu ikutan lagi saeutikeun ah keuna naon lah cek teh nu penting mah. Jadi we nyate tuh, sagitulah ya Besti. Bye bye.